barudak hampura ieu rek ngomong sakedeungnya seeutik kurang mah ya besi maraneh aya nu komen naon sia rudat meni siri kana rezeki batur ngobrol tentang A B C D T tapi kajet lah kieu we urang mah. Nah urang bisa ngomong gitu karena geningan Facebook nu urang hiji deui ketika kamari kena pelanggaran tapi kayeuna teu cager cenah enak babari pisan monetisasi teh 3 menit ge bisa cager podol geningan urang dihitung ya sababaraha kalinya hayang nyagerkeun akun nepi ka eta gajihan $1.800 dina akun nu itu tepi ka kadaluarsa alias tidak bisa dibayarkan karena kena pelanggaran. Urang teh berbagai jelema ditanyakeun itu kieu kitu-kitu icek ieu eta ternyata suhu atau maksudna nu bisa teh geuningan lain ukur trik lain. Ternyata sistem memang pelanggaran memang fatal jadi itu bisa dibenerkeun. Iwal ting ke sistem maca di akun orang terus orang nyen konten-konten original we terus heula gitu supaya kebaca deui gitu. Akun itu pan hancur tapi ka ayeuna teu bisa bayaran jeung aya pemberitahuan ke akun Anda tidak menghasilkan uang lagi. Sakitu barudak matak sok we nyen konten mah original we. Rek rame original we geus kisakitunya. Hampura eta nu komen rudat-rudat ka aing. Hampura ieu mah lain urang nanaon nya. Lain rek niat ngagorengkeun saha-saha urang mah henteu.